Para mitra sadaya rengse bagian katilu berengse bagian ka sabaraha para mitra katilu maunya rengse bagian katilu ayeuna mangjaen raskeun bagian kaopat. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Mugi-mugi dongeng ieu tiasa katampi ka lain kadinyahan. Mangja ngaturkeun nuhun ka para mitra sadaya nu sami-sami ngabadungan dongeng para mitra sadaya kitu nya. Iraha ngadangukeun dongeng bade enjing-enjing bade siang. Ai siang sebut beurang ceuk urang Sunda jam sabaraha cenah itu para mitra? Ai siang atapi beurang ceuk urang Sunda mah para mitra nyaeta nu namina pabeurang teh para wargi. Siang di pabeurang antawis jam 11 dugi ka jam 2:30 lah. Masih kan disebut pabeurang atau beurang. Ai siang beurang. Pabeurang cenah para mitra. Ai beurang mah nya ngartos mah tos saya isuk-isuk dugi ka waktosna sore. Beurang para mitra. Kitu nya. Aduh. Nya kirang langkung lah gitu para mitra. Antawis jam 11 dugi ka jam 2:30 sonten gitu nya. Tanamina pabeurang gitu. Ai beurang mah siang gitu nya para wargi gitu. Mangga dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-4 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui ka sugri kaum dangu. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah mangjaya aya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna teh nincak bagian nu ka-4 para mitra sadaya. Atuh mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng ieu. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna khusus pikeun diri mangjaya umumna pikeun para kaum dangu sadaya. Umumna mah kanggo guyon-guyonan we para mitra gitu. Etang-etang hiburan gitu ta para wargi. Janten nate mudah-mudahan aya nu bahan pikeun dianggo hiburan gitu maksud teh para wargi. Mangga atuh wilujeng ngadangukeun. Ieu dongeng parantos dugi kanalika harita teh Aki Santri Bahjilun sareng Kimantaraja. Parantos sapuk sadayana pikeun ngayakeun panalungtikan. Panalungtikan naeta perjalanan Kimantaraja teh nu parantos didongengkeun ka Aki Santri jeung ka Bahjilun. Kitu para mitra perjalanan nalika anjeunna aya nu ngonang teh. Samalih balikna ningali anu gering teh harita teh para wargi sadaya make jeungkeur nakol goong kitu. Saha nu gering teh para wargi teh sanes Iwati Mangkurip. Mangga urang sami-sami Bandungan bae hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-4 ieu dongeng karya Kileksa. Para mitra kaum dangu harita Kimantaraja tuluy nyarita. Satuju hayu kitu ge. Sabab kuring sorangan panasaran. Hayang nyaho kana kaayaan nu sabenerna. Jeung deui rek neangan iket nu tikait kana panggung teh. Lumayan teh alus keneh atuda. Ayu yami jengan waktu teu puguh. Urang ini teh ayeuna mah. Meungpeung isu keneh. Ceuk Ki Santri bari tuluy nangtung. Tuluy asup ka kamarna teu lila geus bijil deui meunang dangdan. Kuring mari kieu we lah, moal dangdan heula, ceuk Bahjilun. Bari tungkul ngilikan awak sorangan. Cukup sakigelahkeun bae teu kudu gining. Hayu urang ilit ayeuna ngarah tereh kanyahoan jujutan nu sanyana. Kimantaraja tuluy nangtung jerut turun kaburuan kawas nu geus hayang init ka urut lalajo teh. Atuh geus kitu mah para mitra, Aki Santri jeung Bahjilun tarurun kaburuan. Satuluyna sarerea arinit ningalkeun imah Aki Santri. Tekung silila deui geus tarpi ka sisi lembur. Reg areureun heula rek nitenan kaayaan di dinya. Rek nempo jagong anu peuting dipetik ku Kimantaraja. Tuh, Ki. Tidinya ngalajawong teh, tak geuning tangkana nangtung kene.
ngan mimiti muragen tibe ditutuh. Yuk urang papai lalaunan. Susuganan telelengiteun naon teh telelengitan ku sirem. Ceuk Ki Mantareja bari tutunjuk ku aki santri jeung ku Bah Jilun dititenan apikna keur. Oi sok atuh papai sing apik kade bising salainit. Ceuk aki santri bari neuteu. Ka jalan satapak ngan can katempo aya jagong dina jalan da barala ku jukut. Tuluy tiluanana leumpang deui lalaunan nu ti heula Ki Mantareja dituturkeun ku aki santri jeung Bah Jilun. Teu lage Ki Mantareja geus manggihan jagong 2 siki tuluy dipapai. Apik pisan breh mangisa siki tuluy menibunga heunaker. Sabab tanda nu dijieun teh teu leungit, malah masidik pisan kabeh oge. Tah aya jagong 2 siki. Tuh hiji deui dihareup hayu leumpang rada gancangan. Da moal nyalahan deui lantaran geus yakin ngaliwatan jalan ieu teh. Ceuk Ki Mantareja bari nunjuk kana jagong. Tetela ku aki santri jeung ku Bah Jilun kapanggih aya jagong naratayan sapanjang jalan nu meunang ngawurkeun Ki Mantareja. Akhirna jagong kapapai kabeh sapanjang jalan satapak. Beuki lila beuki jauh ti lembur tetela muru ka sisi walungan. Lila-lila tepi kadinya sarta anyog ka sisi walungan. Palebah dieu Ki Mantareja ngahuleng sabab basa nu kaalaman peuting mah di dinya teh aya sasak gede tina awi. Tapi ayeuna ngan batu jeung batu sarta cai ngagulidang. Tah, di dieu rada bingung Ki sabab jagong nu jadi ciri leungit. Da puguh peuting tadi mah aya sasak di dieu teh, tapi ayeuna jadi walungan hungkul ieu. Kudu kumaha nya? Ceuk Ki Mantareja bari rarat-reret. Nempuan kaayaan di dinya tuluy melong ka beulah wetan. Mitenan peuntaseun walungan nu barala ku kaso jeung euri, paselang jeung tangkal uyun. Nya urang meuntas we atuh nya. Susuganan di ditu aya deui tanda-tandana nu jelas. Ngan aki mah teu can yakin ari tas meuntas sasak ngawurkeun deui jagong atawa henteu. Lantaran lamun teu mah lapor atuh urang teh. Berarti mentok nepi ka dieu. Ceuk aki santri nya puguh ngawurkeun mah Ki. Da panungtungan teh palebah loba jalma pisan. Hartina mah tepi ka tempat lalajoaneun teh. Cing urang meuntas ayeuna mah sakalian lah, jawab Ki Mantareja bari ngaleledkeun calana nepi kana tuur. Sabab cai walungan rada gede batu-batu jarauh jeung keur anu leueur kawas nu leueur ku luput. Mohon atulah urang meuntas sakalian aya mah. Keun kuring ti heula, susuganan bisa kapanggih laratanana. Ceuk Bah Jilun milu nyarita. Malah ngomong kitu bari ancrumpang heulana ka cai, tuluy ngaraas walungan dituturkeun ku aki santri jeung Ki Mantareja. Sanggeus terepi ka darat tiluan pating polohok nempoan kaayaan di dinya. Breh nempo jalan satapak paranti ngalahoe. Tuluy Ki Mantareja melong lila pisan malah tuluy disampeurkeun. Ana breh aya jagong sasiki puguh we bungaheun. Tah, ka dieu terusna teh Ki hayu urang papai deui. Ku hayu nama atuh teh heula. Berarti luan mapai deui jalan satapak. Mimitina mah ngan sasiki jagong nu kapanggih teh, tapi akhirna mah naratai loba pisan. Atuh teu nolog anu lumampah teh da tetela mapai jalan satapak rada ledung. Akhirna anjog ka sisi leuwih Cikidang. Leuwih Curug Cikidang sora cai ngaguruh jeung seah mata ketir. Budah cai tina leuwih buburialan jiga nu ngagolak, puguh we nu tiluan caroloho. Lantaran geus yakin pisan ye nu tiluan teh tepi ka Curug Cikidang. Teu sangka horeng ka dieu losna geuning Ji. Jadi meureun anak kitu nu kadenge jiga gamelan wayang teh ngaguruhna sora curug we ieu mah. Tetela kalejokeun ku siluman kuring teh. Katipu jeung kabobodo. Tapi di mana ari ket kuringnya da tinggalkeun puting tadi teh dikait kana panggung. Ceuk Ki Mantareja rarat-reret hatena ngarasa heran. Nya bener meureun. Jadi dieu mah taya nu kaenge iwati sora cai nu nyurug kana leuwih. Coba teh angan iket nu leungit teh. Da moal burung kapanggih geurang. Sabab jurig mah moal butuheun ku iket, tara make iket cenah bejana oge. Kemal aki santri rarat-reret. Nempuan kaayaan di dinya tangah kana tangkal caringin,
anu ngaguyun di luhur netep kana areuy Garut anu ngaroyom kana leuwih. Malah Bah Jilun ge milu tumpa tempo akhirna mah breh nempo. Nu kekelebetan katebak angin jiga kalakai tisuk nu nyangsang dina areuy. Bah Jilun para mitra sadaya panasaran tuluy di deukeutan barang geus cilik tetela iket nu ngaitkeun ka baturna. Tah, eta iket ngaitkeun areuy. Cenah bari nunjuk kana puguh nu duaan menit caruring hap tuluy ngadeuketan barang gok tetela pisan. Iket Kimantareja keur ngelebet katebak angin. Wah, nya ieu iket kuring ieu. Nah, jadi kana areuinya apaan penting teh ngait kana panggung. Da kuring luncat bari manggul mangku tukang goong teh. Tapi keun bae da salamet iket ka pimilik deui sarta kuring teu naon-naon. Ceuk Kimantareja bari nyokot iket tuluy di keprukan da loba kembang jukut jeung kalakai leutik. Raja aneh ieu pangalaman teh. Teteh lah aya nu nyicingan ye curug teh. Tapi saha nu nyicinganana? Ceuk Aki santri bari tangah nempo cai nu nyurug teu eureun-eureun. Rupana bodas jeung piting-pating gurilap. Sora seah jeung ngaguruh mata keuman. Para mitra kaum dangu, sigana wae di antara tiluan anu keur nalungtik eta kaayaan. Anu ngarasa pangsieuna eueuh deui iwati Bah Jilun, tuluy Bah Jilun nyarita, "Ayo urang barari kana murah," cek Bah Jilun bari ngusapan punukna. Siga nu ngarasa sieun jeung keung, "Ike heula atuh. Apaan urang teh nitenan kaayaan di dieu, bisi aya nu aneh deui. Lantaran maksud urang teh lain nganyusul iket wungkul, tapi kudu hasil ngagua Rusia ieu curug. Nah kumaha nu sanyana? Naon hubunganana jeung Mangkurip nu gering? Ta ieu kabeh kudu kanyahoan ku urang, pikeun kasalamatan urang lembur Cibonteng. Sabab lamun teu kapanggih Rusiana, bisi batur urang gagabah. Nu akhirna cilaka ku pola sorangan. Kakitu maksud Aki teh Bah Jilun." "Ya tapi ieu sieun ki bulu punuk pating puringkak," cek Bah Jilun bari ngusapan bulu punukna beungeutna katarapias. "Wah, teu kudu sieun da moal madak naon-naon. Sing tenang we da moal naon-naon moal lila. Engke ge geus rengse mah urang barali." Temal Aki santri tetep hayang ditenan heula kaayaan di dinya. Terus lempang ka sisi leuwih gek diuk dina batu tuluy melong ka jero cai nu hejo jeung buburialan. Malah Kimantareja nurutan tuluy mureleng ka jero cai. Tapi taya nu katempo jabati cai mah sedengkeun Bah Jilun ngajanteng sorangan. Rada anggang tina cai teu wanieun ngadeuketan lantaran sieun disamer ku jurig nu ngageugeuh di dinya. Bah Jilun gawena rarat-reret jeung tatanggahan. Lantaran inget kana beja ti batu rien di dinya teh loba orai sanca. Nu sok pating logodor neangan mangsa. Tapi harita mah jempling teu aya manuk-manuk acan, teu aya sora sato nu kadenge kabeh kasilep ku ngaguruhna cai nu nyurug ka leuwih. Panon poe ngarayap beuki luhur palebah curug Cikidang nu kahalangan ku gunung geus ampir kapoyanan. Nu harita geus beurang ampir pukul 10. Tapi Kimantareja jeung Aki santri can meunang larata naon-naon. Taya tanda-tanda nu katarima kaayaan di dinya teh estu tenang taya pika hariwangeun. Malah mah matak betah asa aya di lembur bae karasana ku Aki santri mah. Ngan karasana ku Bah Jilun mata kukurayeun. Komo lamun lila teuing neuteup cai nu ngaburial pasti jajantungna ratug tutunggulan. Akhirna Aki santri jeung Kimantareja carengkat. Tuluy ngajauhan leuwih sarta ngadeuketan ka Bah Jilun. Sakedapan mah tiluan ngan ukur ngahuleng semu bingung sabab lalampahan teu mawa hasil. "Kumaha ayeuna ki da geuning teu aya naon-naon ieu teh? Kalah ka matak lieur we cicing di dieu mah geuning ta. Teu meunang larata nu bisa dicekel babakuna mah," ceuk Kimantareja mimiti nyarita deui. Tapi panonna melong kana leuwih. "Nya urang balik we heula atuh Kimanta. Keun bae nu tinggalieun mah. Keun tinggalkeun di dieu sabab Aki inget ka Mangkurip.
Bisi manehna kumaona, malum peuting tadi tas aya kajadian aneh. Curug Cikidang matuna heula susuganan ka hareup kasampeur deui. Yu urang marulang we. Ayo atuh. Laras gila. Urang bulang we nama, sieun dilateuing di dieu mah. Bisa anu teu beres. Mani kukurayeun kieu bulu punuk, tembal bah Jilun bari ngalengkah pangheulana, hayang buru-buru jauh ti dinya. Ki Mantareja jeung aki santri ngan ukur silih reret. Akhirna beral init ninggalkeun leuwih Cikidang. Balik bari jeung teu mawa hasil nu pasti ngan ukur boga kayakinan wungkul. Yen Ki Mantareja peuting tadi teh aya nu ngonang ku bangsa siluman, tapi teu bisa nangtukeun naha siluman naon nu ngonangna. Jeung naon hubunganana antara siluman jeung Mangkurip. Sabab peuting tadi Mangkurip jadi tukang goong nu di alam siluman teh matak. Jadi tukang goong di alam siluman nu matak sarerea ngarasa bingung. Heuleut sawatara waktu Ki Manta jeung baturna geus meuntasan walungan. Tuluy leumpang mapai jalan urut tadi. Ngajugjug deui ka lemur Cibonteng rek nempo Mangkurip anu peuting tadi kabejakeun parna. Gancangna carita para mitra Ki Manta jeung baladna terepi ka imah Mangkurip. Barang Jawa tiluan ngajenghok sabab didinya loba jalma barudak meni ngagimung. Di imah heurin usik puguh we matak ratug kana jajantung, matak pating sareblak hate. Ki Manta buru-buru unggah bari seseleket kanu ngariung. Malabah Jilun jeung aki santri ge para mitra. Siga nu sieun katingaleun tuturubun ka jero imah da samarukna Mangkurip teh maot. Barang geus tepi ka tengah imah, tiluanana meni ngemplong hatena brek dariuk kalayan tenang yang hareupan Mangkurip nu harita geus bisa diuk. Sarta keur ngadahar bubur da basah hudang teh tuluy menta dahar. Puguh we sarerea ngarasa bunga da puguh tadi nama geus leutik harepan. Bisi nu gering teh teu katulungan. Ki Manta harita nyarita, kumaha ayeuna mang geus aya kamajuan acan. Kuring mangarasa reuwas ieu teh bising katutuluyan bobakuna mah. Ceuk Ki Manta bari melong ka Mangkurip. Nu diuk tenang dina kasur urut turut ngagolerna. Tidinya boro-boro bisa diuk ngagoler ge. Tadi nama boro-boro bisa diuk ngagoler ge mineng teu eling-eling. Aya berkah abdi mah asa harampang ayeuna teh malih mah ieu beuteung karasa lapar. Teras we nyuhunkeun da bieu teh kapun bojo da beuteung teh pupurilitan atuh Ki Manta. Jawab Mangkurip bari ngusapan beuteung. Nu lemped ngan ayeuna mah rada seger memeungsan. Alhamdulillah geuning geus aya kamajuan ayeuna mah. Lantaran geus daek dahar tadi mah reuwas kuring teh lantaran peuting tadi ngadenge beja ti Bah Jilun. Yen Mangkurip parna cenah. Tapi ayeuna kala kacenghar jeung daek dahar nya nuhun we atuh mang. Muga-muga we ulah kanceu jiga kamari sing saterusna jag-jag deui da tadina ge panjag-jag. Nuhun pisan lah sim kuring teh nganuhunkeun we kasadayana anu parantos ikhlas nulungan ka sim kuring. Temal Mangkurip bari ungut-ungutan, hatena ngemplong loba nu nulungan sarta geus hasil maksudna. Naon sababna para mitra Mangkurip make nganuhunkeun ka Ki Manta. Ari cabab ceuk nu araya di dinya cenah pangna Mangkurip cager teh jasana Ki Manta jeung aki antri. Nu ti heula geus janji menta waktu 2 peuting. Tetela ayeuna jadi kanyataan, sanggeus liwat 2 peuting mah nu gering teh teu bisa hudang deui sarta geus daek barang dahar. Padahal pikeun Ki Manta jeung aki antri mah teu rumah sangalubaran, da puguh teu puguh nu diubaranana ngan ukur matak bingung jeung loba pikiran. Ari sadidintena para mitra aki santri teh sok oge disebut aki antri. Nuhun ari katarima mah mang ngan kuring derek wak cabalaka ka dieu. Lantaran kuring teh teu hasil nulungan Mangkurip, malah mah kuring sorangan ampir-ampiran cilaka da peuting tadi meunang kareuwas. Bieu teh tas disusul bieu teh. Ku aki antri jeung Bah Jilun ngayakinkeun kaayaan di Curug Cikidang. Tapi di ditu teh aya nu mata kaharti, kabeh matak bingung jeung heran. Nu kapangi iwati iket kuring nu tingaleun.
Jadi dina hal ieu mah sarerea kudu ngamaklum yen kuring teh teu sanggup ngubaran mangkurip, malah mah kalah kacager sorangan geuning. Ta ayeuna kuring rek nanya ka Bioon. Nah naon bae nu kajadian peuting tadi teh cing bejakeun ka kuring pikeun bahan pamikiran. Cek Kimanta bari melong ka Bioon anu harita keur diuk gijireun salakina. Bari ngais anakna tukangeunana loba barudak leutik meni ngajajar milu ngariung. Nya Nyi Oon, aki ge panasaran ieu teh hayang nyaho kana kajadian nu tumiba ka mangkurip. Nya kumaha peuting tadi teh? Cek Aki Antri sarua ngarasa panasaran. Da pugu asa teu mata kaharti. Kieu wengi teh Aki oge Kang Kurip teh panyawatna kanceuh. Samalih mah leuwih banget bata nu enggeus-enggeus gawena gegerungan we mata hariwang. Jeung gulang-guling mata kuatir. Tapi wanci subuh marerep terasa re meniti bra pisan. Hari tadi kira-kira pukul 8 Mang Kurip lilir. Bet aneh deui terus hudang jiga nu hararampang. Terus kukuring diburu pokna teh menta cai haneut jeung sangu cenah. Ye beuteung meuni murilit hayang dahar. Atuh kuring teh bunga pisan buru-buru bebeja ka batur jeung ka kolot kuring. Da hayang kanyahoan. Nya daratang ka darieu ari kuring buru-buru nyadiakeun keur nu dipentana. Ngan teu dibere sangu da bising matak nyeri peujit. Tuluy dibere bubur da sadia unggal poe oge. Ta enak ieu. Tah tiasa ngobrol Ki. Panon bengras ieu sadayana teh pasti jasa Kimanta sareng Aki Antri meureun. Dan nuju ditarekahan ku duaan jeung ku Bajilun, cek Bajilun oge. Tah kitu nu kaalaman ku Mang Kurip teh. Cek Bioon nerangkeun kaayaan. Sakalian kalayan panjang lebar atuh meni arunggut-unggutan harita teh para mitra nu araya di dinya. Sedengkeun Kimanta jeung Aki Antri silih reret sabab teu rumah sangubaran. Da ceuk rarasaan mah pagawean can hasil kakara ngajalankeun tarekah hungkul. Nya syukur atuh Nyi Oon, Aki ge milu bunga hari kitu mah. Ngan kade ulah salah arti. Nu nyageurkeun mah lain Aki. Malah nu ngubaran oge lain Aki, deui da Aki mah teu hasil ngubaran teh. Lantaran cicing bae di imah bari jeung teu aya ilham naon-naon. Tigana mah Kimanta nu hasil ngubaran mah da ieu nu ngalaman riweuhna. Cek Aki Antri bari nunjuk ku jempol ka Kimanta. Sarerea neuteub kanu ditunjuk ku Aki Antri malah Bioon colohok pok ngomong. Janten kitu hatur nuhun atuh juragan, abdi teh nganuhunkeun pisan kana jasa-jasa salira. Da geuning saparantos dilanungan ku salira mah salaki abdi teh jag-jag sakumaha biasana. Nanging kumaha atuh abdi teh margi ngan saukur tiasa ngedalkeun kabungah ku basa. Teu tiasa mulang tarima kanu ageung jasana. Nuhun juragan, nuhun pisan. Ceuk Bioon sopanaker. Tara-tara tisasari bet nyebut juragan ka Kimanta reja. Puguh Kimanta reuwaseun da biasana oge. Tara nyarebut Ki. Da puguh geus pada nyaho, cekap ku nyebut Kimanta bae. Atawa Ki reja, tapi Bioon mah nyebutna teh juragan. Bakat ku ngarasa bungah meureun. Tapi Kimanta teu rumasa gede jasa. Lantaran ngubarana teh can dijalankeun, tapi Mang Kurip kabul cager manten pok manehna. Nya nuhun ari bungah mah bi, da kuring ge milu bungah ku ayana Mang Kurip jag-jag. Tapi kuring mah era sorangan lantaran ku Bioon disebut juragan bari jeung ngucap nuhun nu sakitu ikhlasna. Sedengkeun kuring teu boga jasa. Ari sabab nusanya nama ngubaran Mang Kurip teh can dilaksanakeun. Da kakaran yangan ilham hungkul. Ari lalakona mah kieu sok bandungan ku sarerea sangkan kaharti jeung ulah salah harti. Cek Kimanta bari tuluy nyaritakeun pangalaman peuting tadi. Dibejakeun kabeh taya nu kaliwat puguh anu ngariung carolohok. Aya nu percaya jeung aya nu henteu kana eta lalakon, tapi akhirna mah sarerea ngarti. Sabab Mang Kurip jadi cager teu sakara-kara ngan kari lungsengna wungkul. Tak kitu pengalaman kuring teh nu matak can rumasa kuring mangubaran. Da kakara keur neangan laratan.
Tapi kakara sakit ge alhamdulillah geuning aya tapakna. Dan nu gering geus bisa hudang deui geuning. Cek Kimanta nu nutupkeun caritaanana. Nu ngariung teh ayeuna mah ngarti kana naon sabab nu sababna. Tapi tetep teu ngaku. Tetep ngaku kana jasa Kimanta lantaran nu sejen mah moal aya nu bisa kitu. Moal aya nu sanggup nganjang ka nagara siluman. Nuhun atuh kahartos pisan ku jisim kuring oge. Nanging tetep we anu kagungan jasa masalira. Dan nu sejen mah pamohalan aya nu tiasa kitu. Pan geuning dukun ge taya nu mampu, teu aya nu tiasa ngalanongan salaki abdi. Sedeng mah ku Kimanta mah name di akalan wungkul ge tos cager. Atuh komo deui upami tos dilanongan bakal jag-jag pisan rupina mah. Cek Bioon keukeuh dina pamadegana mah malah nu sejen ge kabeh baroba pikiran anu sarua jeung Bioon. Mohon Ki, eta mah kitu pisan lah. Rupina mah upami sanes jasa salira mah duka kumaha nasib mangkurip teh. Tangtos bakal saterusna aja nu tukang goong dalam siluman teh. Sedengkeun ku salira dipaling dibawa kabur. Nu akhirna tiasa mulang negeri kalebur Cibonteng. Da geuning hasilna matak bunga. Mangkurip jag-jag sakumaha biasana. Cek Bah Jilun ngawakilan nu sejen sararea nganuhunkeun kana jasa Kimanta. Nya bener kitu. Yakin ieu jasa Kimanta. Sabab upama teu dipaling tina panggung jigana bakal saterusna jadi tukang goong di alam siluman. Untungnya buru-buru dibawa balik. Nya hasilna matak juga makeun ban. Mangkurip cager deui tina geuringna ngan aki teh panasaran. Hayang nyaho kana pangalaman mangkurip salila geuring. Naon bae nu karasa jeung deui kumaha karasana nu sanyana. Cek aki santri bari melong ka mangkurip. Nu tita tadi teu weleh ngabandungan anu keur cacarita. Nya nuhun Ki kitu deui ka Kimanta nu parantos ikhlas nulungan ka jisim abdi nu batan sakieu. Ari pangalaman salila gering mah teu aya nu aneh ngan ukur nyeri jeung nyeri we. Ngan eta ge sok aya nu rada teu kaharti teh. Kuring sok mineng teu puguh rarasaan. Asa jauh jeung kulawarga teh asa misah tinu loba teh. Sakapeung mah sok gegeroan minta tulung ka pamajikan jeung ka kolot. Tapi taya nu ngawaro. Tapi sakapeung deui sok inget sarta sadar yen aya di imah. Jadi panyakeut kuring teh tara salilana. Parna tara sabab lamun keur teu puguh rasa ka nyeri teh leungit. Ngan beuk beda rarasaan asa jauh jeung batur salemur. Sigana lamun keur teu eling teh meureun teh da ka nyeri teh teu karasa henteu. Atuh ayeuna teh nu karasa iwati leuleus jeung lungse we. Ka nyeri mah teu aya, ayeuna teu aya. Jawab Mangkurip bari peta. Sakapeung ngusap dada, sakapeung ngusap tarang, nu karasana panas. Tapi kumaha lamun keur teu eling? Nya kungsi ulin kanu keur nangapoyang atawa henteu? Sugan kitu kungsi milu nabeuh gamelan atawa milu manggung siga nu kapanggih ku Kimanta. Cek aki santri nyalira deui, nyarita deui. Teu kida tara teu puguh rarasaan. Tara inget sabareh pokona malah sok asa apung-apungan sakapeung mah. Asa kakalayangan di Jomantara. Awak teh karasana teh asa hampang jeung oleang Ki, tapi lamun geus ngarasa nyeri, aduh, sok beda deui karasana sarta sok inget deui yen aya di imah pada ngariung. Cek Mangkurip nyarita beuki tatag. Nandakeun maju ka cager. Teu eling meureun nu kitu teh. Artina lelemutan geus bijil tina waruga. Kumalayang ka alam nu teu puguh jadi yakin panyakit teh banget. Sabab sanggup ngabijilkeun lelemutan tina waruga ngan aya untungna kaburu keneh katulungan kudu bisa. Ayeuna mah geus teu kudu loba pikiran deui, pohokeun we kajadian nu geus kaliwat mah. Muga-muga ulah aya kajadian nu jiga kitu. Atuh Mangkurip sing terus jag-jag waringkas. Sakumaha biasana ngan omat ulah sakali-kali deui ngulampreng ka sisi Curug Cikidang, malah kasarerea we ieu mah. Kade ulah sok arulin kadinya. Sabab asa beda karasana teh. Jiga-jiga aya nu ngageugeuhna eta tempat teh. Urang mah da geus boga tempat nu tangtu ulah hayang nyoro ka batur. Urang malah hare-hare hirup eta sakitu amanat aki mah keur sararea.
cek Aki Andri mere pepeling kanu ngariung didinya sangkan ulah kumawani ngulampreng ka Curug Cikidang komo kitu tara pisannya bakal leuweung mah komo nu taranya bakal leuweung bisi bis teu bisa balik deui cacak kanu mineng ka leuweung ge ulah deket-deket ka Curug Cikidang sabab geus dianggap sanget kartos kida abdi ge emut kene atuh basa memeh udur teh kungsi ngalanto kadinya bari ngalacarieuh ngan teu lila da kaburu aya orai sancan nu cileungeu jiga rek ngudag atuh da cek mangkurip bari pepeta manehna inget keneh basa memeh gering tah karti ku Aki oge da nyi ong kungsi nyarita ka Aki teh keun bae nu geus kaliwat mah teu kudu dipake pikiran ngan kaharepna sing hati-hati ulah gagabah ulah sologoto bising cilaka babakunya mah temal Aki Antri Daryanaker sarerea ungut-ungutan tanah narima kana pepeling ti Aki Antri malah tuluy ditambahan ku Kimantang tah bener pisan cariosan Aki Antri kade sing waspada lamun rek ngaliwat ka Curug Cikidang atawa lamun bisa mah ulah aya nu kadinya teh lah ulah kumawani keur ngajaga kasalamatan urang sabab sanajan kumaha bae oge ari kasalamatan mah gumantung kana sikep urang dina sajeroning hirup najan hayang salamet ge ari gagabah jeung sologoto mah lapur keukeuh bakal meunang kasulitan lamun urang geus ati-ati jeung waspada tapi masih keneh meunang kacilakaan nya eta mah urang sangakeun kanu Maha Kawasa sabab eta mah takdir teh ngaranna meureun sabab ari nasib mah kasenan teh kadangkala sok dijieun ku sorangan ngan lolobana mah sok tara sadar kana kasalahan nu dipilambah ku sorangan tah kitu amanah ti kuring sarerea nyebut ka hartos ceuk nu ngariung manreang sareng waktosna kabujeng see para mitra